Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mau balik cuma satu. Jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah. Dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf, jangan dulu beranjak bicara dengan kata, bahasa, kalimat, apalagi disertai dengan gerakan apapun sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Faham? Faham? Bilih kirang jelas tong ngomong gitu kan. Lamun kuring can ngajak ngomong take, lamun kuring geus ngajak ngomong yuk urang ngaromong siap sadayana ceuk akang siap atur. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedacan sim kuring lumampah kalian ngaguar bahasa jeung kata katut kalimat anu sejena lumakuk ngaguaran satur nu samawana jantan bukur pikeun bahan tapakur agar para dulur calikna ilmu daya lepak mantai mesim kuring nyuhunkeun widi utapi ka para kiai utama ka para ulama tekantun ka para pinin sepuh teu poho ka para tokoh teu kaliwat ka para pajabat kang nyebreken kesini hati nu keur kamakruh asli murni ti Gusti nu Maha Suci nyetan morupakeun hiji kanikmatan anu hakiki. Maka sikal dengan eta kabinya sim kuring dina waktos nu ayeuna teu aya nu terang di antawis ku kituna prayogi ku ibu kauningan prayogi ku bapak-bapak kauningan naon kabingah nu diraoskeun ku kuring waktu ayeuna kuring bagjak kuring bingah amar wata suta bingah nu tayah nirna birehna peuting ieu ditepangkeun diriung ku jalmi-jalmi anu hariru. Alhamdulillah kadeuleuh ibu-ibu nu cara nukul hariru. Bapak-bapak gen biasana kurang nyorak hariru sadayana eueuh nu paeh neng cerek di tengah urang sadaya. Yang mana di dalam kehidupan ini tidak luput daripada kebutuhan, betul? Betul? Tidak lepas daripada keinginan, harapan dan cita-cita, ya. Maka keinginan manusia, kebutuhan makhluk dari dulu telah ditantang oleh Allah untuk meminta kepadanya dengan doa. Selaras dengan apa yang diserukannya, ud'uni astajib lakum. Baik, anjeun geura marita ka kami layan doa. Apapun yang kamu butuhkan, tautkanlah kepadaku dengan doa. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu cita-citakan, pohonkanlah kepadaku dengan doa. Maka niscaya aku yang akan memenuhi permintaanmu. Ini adalah mutlak firman Allah. Yakin? 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 Maka alangkah ruginya bagi seseorang yang tidak suka berdoa kepada Allah. Masuk ke doa kamu. Akan masuk ke doa. 70-30 insya Allah jumlah kita lupakannya awal teuing lamun seorang dua sewa matak terus terang abdi memakai serang di mana baik acara naon baik ngacaprak-prak tuh manina jeung henteu itu kumaha teu mustamingan di mana mustamina ku kuring nu kadeuleuh lain awewe teu sumanget jujur aing mah hirupna dia jangan dulu negatif thinking saudara ulah peda kuring lalaki karesep jeung salerana awewe tapi realita berbicara terkadang wanita itu dipandang lemah segalanya, betul? Terkadang wanita itu dipandang hina, betul? Padahal bolehkah wanita jadi pejabat? Boleh wanita jadi penguasa? Boleh wanita jadi pengusaha? Bahkan yang bikin rumah tangga beres kebanyakan dikerjakan oleh awewe. Beres tuh nusok kegeroh di bumi awewe.
Oh sok sanak gerecek geger unggal poe nusok nusio oke awewe nusok ngasuh budak awewe budak ngising oke diomehan ku kucai juri dengan lain ku awewe kucai jaman mama sok nu gaduh pangaosan minggona awewe nu sok seueur kompak kana pangaosan sasihan awewe nu gaduh panyawat sasihan nu gaduh diridit sasihan kiai runtak rumah tangan pagodaku pengusaha nanjung jadi bangkrut katipuku pajabat oge dipecat katipuku nu gampang manyun babari babau nu epes meer babari leweh nu sok nganyuk tara bebeja maka cek beja ge parat di neraka lolobana alhamdulillah tuh eli kanara kaduli ya Allah ya Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadaya mugi Gusti ningali ka abdi sadaya kalian rahmat sareng magfirah Gusti khususna nu hadirna iwanci nu hadirna iwangi muga-muga sapuhan umpamaget istri jangkung padai beungar miskin beungar peot sadayana sing janten ahli sawarga amin ya rabbal kosok ngadoa Rabbana atina fid dunya sok dibaca mah pada osok tapi aneh nepi ka paeh teu apal kana hartina teu apal itu aing mah nyora sok tong neulekeun ngungkul bari teu nyora da aing era di deulekeun ajaran ku akang aja dok di dia yeuh aing di deulekeun ku jaman teu ngomong daerah oke geus teu goblok berasa mau batur nyorak yuk ada lah nyorak lah dong ditahan bisa setruk kok ada jujur jeung wing mangarti-ngarti henteu apal-apal henteu montong sok nalila kudu jujur montong boh duk dieuceur resep ku salaki dibohongna resep henteu dengekeun para tersangka hoyong dijujuran ke salaki ceh sok diajar atuh da jujur mah teu kudu dibantuan hayangan dijujuran tuh pamajikan teh ame tere beres masalah di mana akang aja tartek dina hak hayangnya nung bebe jago bade di widian goceh katugas mending tuluykeun we bohong ketemu dijujuran kata kade ceh boa atuh doa nu kuring dibaca tadi ge lolobana teu ngalarti leres ngaku rumaos paingan atuh paingan kuring ngadua ti perem-perem dibarengan ku pikir sinareng hate aya kene jaman nu culang cileung bari malaweung aya nu kitu hiji eta nu moal diijabah kuring atuh teh bareng-bareng dibarengan ku pikir sinareng hate aya kene jaman nu alang kesoh teu daek cicing aya dua kuring atuh teh bareng-bareng dibarengan ku pikir sinareng hate aya kene jaman nu ngopepang ngorekeun HP aya ngopepang ngorekeun sok era-era jeung jalma teh nyambeulah kan euy nyambeulah di kudu kieu tah isukan para dulur lamun masang lampu lamun ajengan cicing di dieu tah lampuna di dinya tong di dieu panas jadi tong di dieu wae nu panas nyotis sing apal fungsi lampu teh penerangan jamnya angan deuleueun nu aya di panggung lainnya angan panggung waktu ieu deuleueunna kuring mata beungeut kuring sing kadeuleu kacahayaan ku cahaya lampu aya di luhur poek sok tong putar suasana ini kritik membangun
so ada pokoknya ajaran gerak ku enteng ngejaruk di dieu gitu sabaraha hiji tanam merece kuring ngaduan teh bareng-bareng di barengan ku pikir sinerang hate aya kene jalma nu badegong kawas tegap leung pangabutuh geus sahayang amin amin rajan amin hajakal pokokna teu diangkatkeun pokokna teu diangkatkeun sok aya akang sok ningali jalma nu ngadungah pokokna ngampreh sok aya cik cek akang eta lamun ngadungah kieu kadeuleuh seriusna teu asa henteu cenah tong panetik teuing da teu ngadungah ngangkat leungeun oge ka beuleut teuing da Allah mah uningan lur tong mikirkeun Allah uningan jeung henteu na kali yakin Allah mah maha sagalana daras kitu kan ngan urang sebagai makhluk nu butuh ku Allah nu minta ka Allah nu difasilitasi sagala ku Allah ka suplemen diciptakeun dititipkeun ka